memperjuangkan agama, memperjuangkan negara, ulah cicingin salilahiru minimal memperjuangkan kesuksesan diri orang supaya selamat fid dunya wal akhirah. Ulah nyukses-nyukseskeun batur aya urang ngagejebur. Sukseskeun diri urang heula abeh salamet. Dumadak dakwah ge diulahkeun ku Kangjeng Nabi teh ari kira-kira bakal digejebur mah mendingan ngadawahan awak urang heula sorangan. Ulah waka ngadawahan batur keliling unggal pang unggal puting anu bebejan nama maulud dan orenganan amplopan. Ih, atuh badingan urang heula be. Sukses kayak sukses karak leuwihna jang batu. Dari manajemen dagang tadi bikenan bae ka batur be dimitingkeun deui ya Allah ya Rabbi ai manehna teu pernah ngalaksanakeun manajemen dagang. Orenganan sapopoe dagang ge rugi bae bahkan unta enta ka batur. Ai manajemenna dimitingkeun deui. Wah, unggal-unggal ngemiting si eta aya. Eta kan blow on jelema nu kitu. Sukseskeun diri sorangan bae heulana dagang naon ya aing engke ge lamun geus maju, ieu maju itu maju. Geus teu kudu ku jelema ge dararatang menta elmuna. Manajemen bae digugulung. Bau meeting deui, bau masyaallah beak dana ku meeting malulu. Kapiting meureun sia. Ya Allah, ya Rabb. Tah, urang ge dakwah teh kos kitu awak ulah teh. Mentek lamun urang carita setik bae di zaman Imam Hanafi, ya Allah ya Rabb. Ingat ka Imam Hanafi, ingat kula geus zarah baheula di Irak baheula ka makom Imam Hanafi. Ya Allah dijaga ku tentara. Ngajagaan ge lain daun negarana can aman. Oh iya orenganan Imam Hanafi teh Masya Allah kariknya di paimbaran masjid di kuburna. Masa hirupna aya ieu salah sahijina aya jelema boga panyakit teu cager-cager. Hiji panyakitna sesak napas, nomor kaduana ateul teu cager-cager. Geus ka dokter geus ka mana wah mun carat ayeuna mah datanglah ka Imam Hanafi. Cek Imam Hanafi kebe jawabanana bulan hareup ya insyaallah ke bulan hareup kana dijawab. Oh kumaha jadi nungguan sabulan kakarak datang deui. Geus datang mama ieu geus sabulan sakena kumaha ieu obatna ngadahar madu setiap rek sare jeung hudang sare insyaallah. Cak bapakna jeung cak duhaladir mama atuh aing saukur ngadahar madu meme sare jeung entah sare mah atuh neuk naon disabulankeun atuh keur ieu bae sugan teh deuk naon atuh keur hiji nya beureuh naon bedana aja kuari jeung keur ieu cicing eta Imam Hanafi hareraneun kan kabeh sakadar sakitu mah jatuh teu kudu sabulan ieu cakana lamun di bejaanana sabulan ka tukang moal manjur ngan lamun di bejaan ayeuna insyaallah manjur. Kok bisa kos gitu? Sebab keur ieu mah kula ngabejaan kulana encan ngadahar. Nah, ai kuari banget jadi memeh ka batur ku kula dipraktekeun heula. Geus kula ngadakwahkeun nu kula encan pernah nyobaan bohong moal manjur sakana. Geus kula ngarasaan heula ke sugisuk teh ngasal ngarasaan bae ilmu nama geus lila meunang ti Kangjeng Nabi sakana urayan aya urayan
hadis Kangjeng Nabi ngan kulantaran kula lamun ngabejaan kulana encan praktek atuh bohong moal manjur tah bedana sakitu Masya Allah. Jadi Imam Hanafi teu pernah nyaritakeun sesuatu nu nyana encan pernah. Mantap hiji deui liwat Imam Hanafi jelema si harewos tah eta jelema anu unggal penting ti lokaes teh eta teh jelema anu lamun penting ti lokaes teh eta kadenge kunyana ceurik Imam Hanafi ya Allah padahal aing ngosok hees ti harita ku sebab batur nyangka bahwa nyana ti lokaes ti harita teu pernah hees ti harita teu pernah hees sebab supaya akur jeung sangkaan batur. Jawab aja pengen mah mun aya tuh saya tukang tahajud nih siapa dulu padahal cilok paneta mah saya takut gitu dah ahli Allah mah seperti itu ya Allah ya Rabb dek ngadakwakeun boro-boro ngadakwakeun tahajud boro-boro ngadakwakeun zikir boro-boro ngadakwakeun sholawat boro-boro ngadakwakeun nu lain-lain dek ngadakwakeun ngadahar madu bae pending sabulan abeh manjur sebab geus dilaksanakeun punyana tah eta dakwah ieu mah lain pan saudara-saudara pereup mani kieu-kieu saudara-saudara orang maknana mah duit tuh Masya Allah ulah nyeleuk ka dieu atuh ka ditu ya Allah ya Rabb eta ya Kangjeng teh mere contoh ulah rine ulah istirahat salila hirup berjuang demi agungna agama luhurna agama majuna agama bangsa jeung negara singkat waktu Kangjeng Nabi di Madinah di Mekah 13 tahun di Madinah 10 tahun ke-11 wafat tetapi kesuksesannya luar biasa. Ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin. Lain ditanyain peperangan. Lain titah kesulitan. Lain ditanyain kenakalan tetapi rahmatan lil alamin. Dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi, menghadapi kafirin anu Nasrani, menghadapi kafirin di urang anu Hindu, nu Buddha, nu Protestan dan lain-lain sebagainya. Menghadapi jawara supaya ia benar-benar ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya. Tuh deui iwati kudu berakhlakul karimah kudu boga akhlak karimah dumadak dijadikan moto di Tangerang mah weh Tangerang kota motona akhlakul karimah ieu menang nyokot ti dieu nya bener nyaon teh ge nya akhlak karimah udah jelas we ieu tah ieu akhlakul karimah ya Allah tuh kan dengan dakwah berakhlakul karimah Fudel bin Iyad anu tata dina jawara geledegan pemburu luar biasa garong jadi kutubul aulia dengan akhlakul karimah ari eta garong-garong anu garong ku Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz jadi wali ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo teh tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia ai urang mah ku hari kiai malah jadi garong dibalik ya Allah ya Rabbi ulah balik ka dia tuh sia biasa bae sih ya Allah ya Rabbi ya Allah dibalik-balik ku Gusti Allah
Aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masyaallah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu tiheula ka surga ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha. Masyaallah karim. Mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kabangga ku sebab jadi kiai bateng dicabut ka kiaianana jadi penghuni neraka jahanam. Dina uzubillah min zalik sing hade kurang kumaha kibar sisok kurang kumaha kibalan bin Ba'ura hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majlis dah, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min zalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga pun tayangan Allah. Terapkan akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ye ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ieu ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu. Kangjeng Nabi nampakan ayat ieu kemudian Kangjeng tumaos. Cak Kangjeng Maha Gaya Jibril. Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril latri. Kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril. Sa'at. Padahaba faraja. Tekebal datang. Kumaha? Sa'ingusna wahaba summa raja'a. Bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng. Ya Muhammad. Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu'a amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3, nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun. Batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masyaallah. Pait amat eta sih. Tuh pait sama molka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat biasa. Jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun. Pan hese. Jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere. Jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiruan leuh hampura. Coba da kumaha? Pait biasa. Tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan. Masyaallah. Cak Kangjeng Nabi kaifa yarbil ghadab. Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha? Engke aya tumpangan-tumpangan. Turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun.
fasta'id billah. Masya Allah. Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah, Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin. Konsepna hiji afwa, cokot ku maneh pangampuran. Lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa. Lantaran khudil afwa, khud mah cokot, al afwa pangampura, ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap. Cokot ta gelas, cokot. Cokot ta motor, cokot. Cokot ta duit, teu kudu dititah. Cokot ngaranna. Khudil afwa, ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot. Nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an kurang-kurang parabotna bisa salah. Geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus. Berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen. Asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna. Tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karena saeutik. Majaz kan aya majaz bil isti'arah, aya majaz mursal, aya majaz bil kinayah. Tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun, apakah musyabah apa musyabah bih. Lamun musyabah bih nu diayakeunana eta isti'arah. Lamun musyabah berarti kinayah. Iya mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus, berarti ieu majaz bil kinayah. Tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura, teu nerop. Ja pangampura mah teu bisa dicekel. Emang pangampura bisa dicekel jah henteu. Maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah. Tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria, berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus. Majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu. Tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan. Ai santri mah henteu, santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh. Di luar kepala datang ka poho deui. Can sakumaha sakitu mah. Encan sakumaha teh mah lah kos kitu. Dzikral musabbah wa hudifal musabbah bih, ditutur musabahna afu, dipical musabah baina warumisa ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhun tahil ala sabili istiratil makniyah bis isti'arah bil kinayah. Atuku ari mah urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khuzna bae. Kuari mah atuh khuzna bae anu nerop kana lapan afwa ulah khud di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan kutlub hege. Khud di mana utlub berjalan di fiil ibana irdo mangga bae hidayah jalan loba jasa. Berarti berjalan di fiil geus lamun isti'arah berjalan di fiil, majaz berjalan di fiil, majaz ngaranna majaz isti'arah. Wa in jarat fi fiilin aw fi harfi. Geus ka ditu na babari jasa tah bae. Matabiatan tapi geus isti'arah tah bae. Berarti khudna kurang anu dimodif. Di mana utlub? Masyaallah karim. Kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyahna hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu. Naon masdarna? Akhadha yakhudhu. Tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh ya salah. Goyang aing. Tak mau bodoh aing. Cokot kurang masdarna. Tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain, sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir, sehingga jadilah tafsir teh
tafsir Fahrurozi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang tinggal maca salah ngahartikeun sing hade jadilah penistaan sabarangan tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus ketika manakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sembarangan sia teu meunang tafsiran ku otak sorangan aya eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleu hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geura ku hadis teu meunang ku otak sorangan man pasarul Qur'an bi'i fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka geus ulah hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai nu ngahartikeun Qur'an ku otakna sorangan eta penghuni neraka usapan kurang penghuni jahanam nih aya rumus-rumus nah artikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabotna aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur beberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakara khudil afa doang ya anu pabeulit eta ngahartikeunana pabeulit geus bisa kieu bisa kitu bisa ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebal amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh eta caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mantak lamun di pejemon euy kanyaon ku batu tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung-nyambungkeun bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teu kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah oh ieu teh qodiyah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulaian ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta tinggal dituturkeun etalah mazhabul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese tinggal tuturkeun we eta oh ieu sia mazhabna Syafi'i iya bener sia kula mah lain Syafi'i cenah sa Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu beres nah lamun anti mazhab sing ade mana sing ade teh Syiah geus teu bermadzhab Wahabi teu bermadzhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeun atuh teu bermadzhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an ka dieu sia mampun teu hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudu nyaho heula
Qiraat termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar? Ayo lamun qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya ti geus leuh ta ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kalau besok inget ke orang Kulon ngokos gitu goblok dia ku aing nyawa siapa aing ada sambarangan bae sia lamun gelut jeung urang Kulon bakal kanyawan urang mana urang Kulon kan beda aya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda aya Banten lama nah ieu kanyawan anak gelut lamun gelut ka karak kanyawan can gelut can kanyawan mun geus gelut karak kanyawan gelut cak impak urang utahnya na begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping kanyawan guys Ayoan guys, ya guys, jelas guys. Gadit sia. Gelut deui urang-urang. Apa utahnya nak ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon ngaranna? Genjer, jelas guys. Jelas, urang mana tah? Kayawan tuh lamun geus kayawan tah karak iya. Tuh, ieu mah ngaluarkeun pepe, ieu mah ngaluarkeun genjer, ieu mah ngaluarkeun emping. Ieu kanyawan, eta karakter asli. Eta lamun keluar, blok karung goni. Ya guys, jelas guys. Jelas duduk permasalahanna. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'ribanil jahilin Muhammad khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani aisha min akhlaqin yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia wala anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia deuk nasubkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib haram makruh sunah kalipuran ku akhlak urusanana patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut ngahalangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing cuma ditolol-tolol atuh pagahan bae ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing gelut sia jeung aing tungtung lama lain ngaji pan gelut suatak ge khudil afwa tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda aya sakadar jadi motor mobil kereta api kapal udara daya tempuna nu berbeda kekuatan nu berbeda manusia ge sarua boga kekuatan mentalna Rasul
dijadikan ku Gusti Allah mental banyak tanpa pamrih pantang mundur sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasulullah. Kedua nabi mentalna kasihan teu dianggap sebab muka teh Allah. Mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala malih sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema mal beres agama, lamun kiai neuleuh jabatanana mal beres ka agama, lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema mal beres ka agama. Kiai mah anu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan sia waktu ka Allah aing dudukeun ku sia lain sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini sama kos gitu kiai nini sama kos gitu mah yang dibere segala rupa yang di alem-alem kayak diondang ke pendopo mending mun gede sebarakarampun. Ayat sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doang dipakai ceramah unggal peuting gonyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung mansalakho minha kaluar nya tina aya mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Pabarengan jeung pamarentah nu zalim masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarehna kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai. Sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka. Masya Allah sing hararade ieu ayat bacakeun ayat walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الله كريم walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun larofanahu maka nisaya kaulan ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau sina lamun kaula nu agung ngersakeun laropanaun nisaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh. Diaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi anwafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah kali da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga dan nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae
neraka urusan neraka itu urusan Allah mah dikalaksanakeun parentah Allah baik bisa itu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu boga bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi ngalaksanakeun eta kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadahna teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu daun jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cauan eta orok mah kos kitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos kitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir geus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ya ayat ya wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh tai sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj yaitu kerijalan bakal datang jelema bikulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa adzin pinasi teu beunang kitu tah ngawirida teu beres ngawirida nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirida we tah mah urusanna khususon ge atuh khusus mah teu meunang diberajakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Bawor bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid pama sya'akana wa ma lam yasallam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasallam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersaan jeung wae eta batu wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mulai ngaji tauhid eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah
Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kekuatan jeung teu boga kekuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah. Nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti matak walau syi'na larafana. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sageus masantren betah getol di pasantrenna. Haji dibere paham ku Gusti Allah, sageus paham daek ngamalkeunana. Balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuk diangkat. Haju daek bae baca Quran di imahna ge, daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir, dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama, aidit nama dikiriman di dahar. Mulai tar ada 3 setik tah. Kepala setik. Haji nyana ngomong ngarep-ngarep, kamari mah ya kiriman ira kiriman. Nah, mulai geus. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadiana teh. Ih sekali ngaguriwalna mantep jasa. Aju kuyana di peda nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok. Tol sama Kiai kos itu. Lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu Kiai goblok Pak. Mukos gitu mah. Telepon Allah. Nuku ditanyakeun. Emang Kiai nya itulah nanya ka aing. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas. Eta telepon Allah. Sok gerage baca. Nembalan Allah ge. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai kieu ye. Sopan saya cek Allah ke teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya ai telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang ge arep urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia. Bisa kuat Masya Allah nada kuda ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atau jam 1 hudang jam 2 atau 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teu dibere puyeng haji isuk-isuk dah biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek ganeh panglima jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesekeun kudu tetep sebenarnya puyeng aya tahajud isuk dibawa ke rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan lamun dibere kekuatan atuh ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di urang teh plek ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha
Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana dekat Indonesia dekat Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkatnya melalui sumur Zam-Zam set naik di Kadomas berangkat jauh kan lebih coba itu perkelalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tak urut sumur lah eta teh perlawanan pertama kedua kali Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal-buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun-temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai ti di Jasa Mansur panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bage moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama manoka atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang na ge atuh lain lempang hiber set encan dijamak ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudu nya di beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ya deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji ditepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan gitu ya urang mah panjeun sumur geus kikian deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya ku caian lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua selek yen sumur plek aya lah 7
dititip kunyana. Nah mau dibejakeun tah nu kuari katitipan aya keneh. Arwahna maksudna sia masuk aju di mana? Itu endek eta naon tuh sia ka ditu. Eta kos itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal. Mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae. Sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah. Terus sia sok aju kasinggung lain. Urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah anu mangger lain eta salat mah asli mah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kulan tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le bareng lah nyana jeung pamarentah bareng lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yuk jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala naonan iya teh mah gimana negara tuh sepenting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu cak dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakana da teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge emang ngomong kos gitu gaya mah geru jelema bae. Ieu cenah loba, teu dianggap jelema aja ku aing mah teh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu
tetapi de balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal madun dimaksud sakana nu dimaksudna mamala artina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrif dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Bal'am bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok teh kiai secuil dunia hila kemuliaannya diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli induk mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae da hukum lingsem kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mahiji kinayah nomor kedua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'ura cilaka Bal'am bin Ba'ura dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang luar kiai muta tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah atuh geus kitu geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bank teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun bari gahalalkeun jeung luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya cilaka tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun jadi mu'i lain mu'ina sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung
lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti ka beuleum sia. Satu kumaha ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pamarentah. Ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kamari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk caritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeunana baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tiges le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa induk dunia mah maupun di modern ya namungan pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeu bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk Allah salap modern mah hanya omong-omongan ada doang